Bismillah janten ngawitan ngadamel isyairan sejamalah keberkahan sareng kamanfaatan lamun urang nuju ngaji sing teliti jeung gumati tanyakeun nu teu kaharti kajalmi nu langkung ngarti eling-eling santri-santri khususna santri lalaki masing bisa nahan diri kadek kagoda ku istri oge jeung ka santri istri masing suhub dina ngaji kudu nahan harga diri kadek karayu ku lalaki umumna kasadayana anu keur talabul ilmina pamaget sareng istrina masing khusus ngajina keur ngaji loba gogoda lain beja jeung carita tapi eta teh fakta komo ku masalah cinta tina ngaji kudu leukeun kudu daek ngarapalkeun nu hese buru tanyakeun ulah osok diengkekeun mun ngaji teh kudu yakin kudu sabar jeung prihatin sareng ulah loba ulin jeung ngajina sing tarikin lamun ngaji bari khusus pastina teh bakal timu kana sadayana ilmu nu dipasikeun ku